PR teh loba aing teh nganggur tapi loba PR. Urang teh kudu mengenal dengan alam. Lain aing ditagih kamari, mana korek. Geus korek, iraha min sok. Eta kan korek mah geus dijieun. Iraha trekking. Trekking nah. Iraha camping, iraha nguseup, anjing. Wah anjing mun nguseup agendakan euy. Tah cek aing ge kan. Mun nguseup mah Teman sekamar aing teh nganggur tapi loba agenda. loba agenda kieu can. Anu geus diisi kayak korek unggul dia. Korek ge encan karek. Besok. Tapi besok kan geus ke itu eknya deui. Deui. Sudah, play. Enggak. Enggak. Aing acang mana ngomong-ngomong. Nya sok atuh dibelian naon karena teh korek karena korek geus dijual. Korek geus dijual, ameh agenda nu lainna kacumpon daun duit mah rek naon. Jadi bener wishlist, korek checklist anu meuli, terus geus eta mini soka wishlist. Tadi kitu. Pokoknya lamun misalkan korek can penjualanna ngelehkeun tokai mah ku aing mau waka. Mau pindah kana aktivasi lain. Bener. Orang rek dedet teh korek jual dedet. Ke warung-warung. Aya ke nongkrong, bare korek. Disimpen teh ka warungkeun berarti. Full tim Anyun alhamdulillah. Punyan anyun wae aing sebal teh. Eta nu komen, anyun mana? Jadi penonton teman sekamar teh dua anjing kemana teh nyun. Aya nu nanyakeun wae anu geuleuh ningali mana. Pro kontra aing teh euy. Lieur cenah anjing mun aya si anyun teh. Pemerintahan. Lieur. Nah, goblok dulu pemerintah. Ada nu pro, anu kontra. Pro dan kontra aing mah anu resep pisan untuk geuleuh pisan. Aya pro aya kol teh. Si pro kol. Mana teh jiga kadu anjing. Nah, kado bener. Kadu kan kitu nu beuki-beuki pisan. Bener, sekali beuki teh nikmat. Bener, anu teu beuki ka maneh kan anjing anu bau nage. Lieur. Eta. Samaruk aing teh lieur. Tapi mun saya urang mun dina weton lah ya, emang gitu man. Mane naon emang? Urang kembang teh aya nu beuki-beuki pisan. Tapi mun terasa pisan mau kembang teh. Justru dibalik, kembang mah pada Sunda mah justru lamun kembang. Eueuh nu teresep ka jelema eta. Kembang. Tergantung kembang naon, kembang bangke mah. Kembang kain kan tadi silsilakeun kembang bangke, bunga hungkul. Kembang sepatu. Kembang sepatu, kembang honje, kembang geus. Tapi di Nurupa mah kembang nyun maneh daun edi tah. Babadotan nah. Daun kayak itu tanu digesek bau hitut gitu. Daun aya weton. Aya daun. Mana daun weton? Daun, aing mah bisa kieu tah. Oh, palinga daun mah. Teuing anjing. Poe naon? Pesantu. Ayeuna kan menulang tahun. Anjing. Kadinya Sige. Leo anjing geus sige. Geus sige ulang tahun hari ini pas di umur yang ke-42 tahun. 38 Aisyah. Dulu weh. Anjing banget. Ini kolot. Sia ge saruan. Penyakit geus diderita naon wae. Asam lambung, asam urat. Oh, masih urat? Sempet. Skoliosis. Cing loba sih penyakitnya geus kolotnya bener. Buk geus beuki huisan sih geus ngieur dia ningali. Iya beak sama. Itu pas dia nongkrong pas urang nyuan ge kan hareupeun mana. Cing kolot pisan ieu jelema. Anjing. Goblok. Yang ada ngaledek anjing. Kolot anjing. Ada ngaledek goblok. Tapi mudah-mudahan Gusman sehat terus. Bener euy. Amin. Intuna geus tong dibeulian. Nyetok ka aing ayeuna mah. Tong. Mudah-mudahan umur 38 ini muka rezeki. Asa cikeneh 28 sih ya. Hah? Atuh 10 tahun 10 tahun. Cekeneh teh 37, 36, cekeneh 28. Sok mun dipikir-pikir 2016 anjing 28 tahun teh urang. Heeh nya. Urang suci deh. 2016 aing suci teh. Tuh, asa karek kamari ya. Nu aku kamu teh eta loba keneh momen mah. Eta video maneh viral Padahal 10 tahun yang lalu nya euy. Heeh. Cing gokil. SMA keneh aing. Henteu eta mah kamalinaan Eta pagesekan nempel nganteng teu kayasa waktu teh.
Nah, pergesekan. Pergesekan lempeng. Aing kemarin aja di YouTube. Ada semakin orang maju teh ieu teh emang sebenarnya waktu mau 24 jam, tapi semakin gancang, man. Eta teh. Naonna? Ieu mun teori bumi berputar teh, bumi berputar. Sundalen, apa tuh? Namun Jawa ka Sundalen. Udah kelihatan kan geser si lempengan tah. Itu si waktu teh beki gancang, muterna teh kan muter gitu ya. Tah waktu teh sebenarnya mah gancang, urang tidak terasa. Tapi teu kadata si 24 jam eta mah karena eta mah geus tertulis. Ya bener, aing kemarin di YouTube asli aya nonton eta teh. Tapi teu ngarti ya. Ngarti aing. Maneh eta urang eta can dibenturkeun jeung teori bumi datar. Urang mah udah penganut paham bumi datar. Urang eta nu bumi bulat, teorina kitu, jadi muter, lebih gancang. Muter terus lempengannya bergeser. Karena ke bawah muter gitu. Iya, jadi lebih gancang. Kan jika Atau berarti Pulau Jawa teh kuduna ieu teh nu asalna Amerika meureun. tekan Mereka geser pindah posisi. kan ayeuna mah geus tidak ada pulau es, nu pulau es teh geus eueuh ayeuna mah. Pulau es. Kan berarti di pulau es kabeh eta teh. Pulau es pecah, kage nurun si ieu teh pulau teh. Serut nurun. Kumaha? Nya sok. Ya Sunda teh ngahiji kabeh man, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali ngahiji. Nya. Terus Nah bisa terpisah eta karena lempengan es itu teh pecah. Jadi turun gitu si eta Jadi teh cai. jadi cai ieu naik gitu. Si anu datayan urang teh nu urang ku cicingan teh. Ya. Nah, semakin urang naik eta teh kan jarak si matahari perputaran teh lebih gancang, lebih deket. Kumaha perputaran lebih dekat ke matahari aja. Nya dibanding jeung di handap Jadi baheulana. lamun mana cicing di lantai 2 hiji. Jeung aing di Tah lantai eta mah kan hiji. teu ieu oge sa eta mah. Aing gamel lah Eta Jo mah lebih eta gancang. menganalisa kenapa waktu bisa semakin gancang teh. Palingan pilot gancang kolotnya. Hah? Tah bisa jadi eta anu kan di laut matanya lebih datang di ditu. Kencang kok. Apaan di luhur cik saanya nu di luhur leuwih kolot gancang. Kalapa kitunya juga kalapanya. Tah kalapa sok tinggal ya tah aji. Non konspirasi bener kalapa logikanya coba tingali. Kolot-kolot kalapa. Bener. Gancang kolotna. Kalapa kolot jadi terminal goblok. Jadi kalapa bener ieu. Urang kemarin sana lah aja di YouTube. Bisi kemah sok loba urang asbun. Ku aing beelingna kemah tah nonton. Aing beelingna aya teh lingna teh bisi sangka urang asbun. Lain masalah bener aya top video nama aya ngan pemahaman maneh. Urang mesti nya eta teh tina pulau es, bola teh es teh pecah. Es naon heula, es mambo. Goyobot. Goyobot. Beda-beda. Beda-beda atuh. Teori teh. Es serut ke bisa. Nya kan es teh gancang mencai ya es teh. Bola mah es teh kabeh teh dikelilingi ku gunung es kabeh eta teh. Kehidupan teh kehidupan dingin. Henteu aya dinosaurus. Tah, ieu mun edek naik heula saacan kehidupan dinosaurus teh lain bahamut nu gajah geuningan tah. Mamot. Ya film SX, no, apa tuh film SX? Tah, eta teh kehidupan es. Yang pada kartun unggul jadi jelema teh asup akal. Ya padahal eta teh bener ngan dikartunkeun mun dijieun dokumentasina mah. Kabeh sadunia es. Nya. BIPS. Aing nyanya bener. Pancen jadi. Eta teh kaek asup duniaannya. Jadi juga dinosaurus suka itu. Oh, baheula. Sak es. Jadi saacan dinosaurus. Kabeh teh. Tuh karunya anjing nu hirup zaman esnya. Mun keluar kan teu marake sendal. Anjing tis-tis. Tapi aya jelema can eta. Nya eta nu binatang-binatang eta jeung anu purba naon eta teh? Anu teka tempo nana naon sih aya nu gede geuningan. Bigfoot. Tah eta teh hidup di zaman es. Malah tinggal istana anu. Bigfoot nah bet disebut Bigfoot. Langkahna gede. Lain goblok. Sukuna anjing. Lengkah nama sakit Maksudnya teh keneh. suku gede ge langkahna gede maksudna teh. Namun suku leutik mah langkahna moal ieu. Bigfoot make sepatu teu. Teu lah. Bigfoot nyeke. Engko cuma tinggali setelan, ngaranna setelan berarti kudu make sepatu. Nya setelan juga Eskimo anu kayak andal teh tah di zaman eta. Tah begitu pergeseran eta teu nyaman karena haeudang kan. Manehna akhirna maot. Digantilah dina anu hayeup-hayeup. Aya mau Kan maneh dijejeket sok boyang-boyang dengan kehidupan lain hidup esok. Dah haeudang lieu. banyak anjing ngareudang maut. Teh maksudna teh akhirna kageser kagerus, lain kumaha langsung tiba-tiba maot terus teuing teh. Aya maut ku hareudang.
Ada teh make jaket si Teh mau. sesuai jeung kondisina eta urang teh. Lieur itu. Asli nyun, lieur ieu mah aing ngarangunna. Ku aing ke bealingna ya. Sok, Lajo. sok. Jeung film SX lah lajo eta. Aing nonton film SX mah. Kan kitu kehidupan zaman es sok tinggal Tapi tahu. eueuh Awak kehidupan dinosaurus. Tapi eueuh jelema. Emang eueuh jelema lagi. Cek mana aya Bigfoot eta? Bigfoot kan jelema. Bigfoot jelema binatang. Lamun make setelan berarti jelema, kan cek mana tinggali setelana. Maksud aing lain setelan, anu kitu maksud anu teh anu galombang gitu. Bigfoot mah lain jelema. Binatang. Lain binatang. Kan di eta ge mitos, nu aya kadang eueuh teh. Eta teh anu ti zaman es. Jika komodo, Balik deui. dia jika komodo ti zaman baheula purba, mana masih stay. Berarti pas zaman es aya komodo. Acan can asup eta komodo. Karena teu gombang anu kitu teh can. Berarti penguin. Tapi penguin teu gombangnya. Tuh. Oh, henteu penguin mah. Penguin di film SX aya tuh. Ah, iya si etanya. Ya penguin ti baheula berarti aya. Ting da aing teu detail da eta YouTube ge dari foto-foto. Kaku aing na penguin eueuh. Jadi jadi ka aing misalkan teh YouTube na komen eta. Tapi bener lah misalkan di zaman purba kan zaman eta zaman SE kan mun aya jelema teu can aya inovasi sendal aja. Can aya sepatu be ke mana-mana nyeker kumaha. Apaan ai sendal mah ayana ti nu zaman purba. Manusia purba mimiti. Manya manusia purba geus nyaho sendal. Apaan ku kulit? Tinu kulit lumpia. Sia. Pokoknya mah Ya kulit binatang. amun merasa orang tidak nyaman tubuh orang, mana berpikir, contoh ya nya. Kan nama tadi baju zaman purba teh. Anjing tiais euy. Ya orang kudu butuh menghangatkan naon? Daun pakai tak kitu, sendal ge anjing panas, kacogak. Beli. Berarti jelema purba lah anu kacugak Loba beling Goblok kacogak. kan Can aya beli. botol lagi can aya isnya nanti beling. Paling kacugak ku ieu Batu atau anting. gading gajah Bisa. Jadi anu melindungi dia. Nya mimitiran Fashion teh. Si sendal teh awalnya nyalamin sendalnya ku daun jeung ku kulit binatang. Karena kan can aya daun naon ya jeung sendal daun loba, daun cau bisa. balik ke aingin anjing. So bisa daun palem bisa. Pokoknya daun-daun gede, permukaannya gede. Make serabut mun serabut kelapa Serabut bisa. rada ka harti. Ini aku daun atau serabutna. Oh. Jadi Tergantung tipe berartinya. jadi aya nu kunu tinu binatang, aya nu tinu tumbuhan. Binatang tinu Kulitnya naon we kulit lumpia, Ya kan, kulit aing eta awal mula sendal kulit. eta bener. Oh, tapi kan soalnya lain kulit. Soal anu Soal sendal. Ya kan baheula mah can aya so. Iya. Jadi handap lagi kulit. baheula mah geus tidak ada ya Dinu anak film-film gini. Heeh. Dinu film-film perburuan. Naon? Sok dibuntos ieu teh. Oh, anjing make kulit mah leueur atuh. Henteu lah. Make kulit orai. Orai kan leueur, anjing lucir. Bener sok. Ya dibalikeun we. Ayo make kulit belut. Ya sih. Dia rasa doang. Eta mah tapi eta awal mula skate. Bener awal mula skate di dinya cek aing mah. Tinu kulit belut. Mulai ya oh kieu oh di dinya ya. Tapi ya bahaya pisilakaeun geus lah make anu papan. Dia nama awal mula skate. Bisa asup akal sudah bisa ya skate ja jigana di dinya. Didinya. Kieu teh SSSS lah. Jadinya Ya anjing make kulit belut. Kulit tak binatang nya maksudnya binatang naon we, entah eta kuda kan. Aya sesa ieu sesa urut baju. Sesa suka. jaket. supkeun ka Kita asup akal. Heeh, pokoknya mah nu Berarti baju heula karek sendal. tergantung. Mana tiris heula atuh Nah, ka. bener. Eta mah tergantung urangna. Asli, eta mah. Mana kacugak heula. Heeh. Atau ngerasa tiris heula nya. Bener. Acoga kau nya berarti sendal heula teu tetanjang heula keneh. Tiris mah teu pati abdi kan sok kacuga. Pake. Anjing. Eta zaman emang tapi bener man sejarahna kitu. Tinu kulit jeung tinu tumbuhan. Oh, tinu tumbuhan. Aya nu tinu serabut, aya nu tinu daun. Gitu. Oh, di daun dikumpulkeun terus Heeh, di kan daun kan teu hiji plek henteu kan.
Ya diolah lah, maksudnya di poe di kumaha gitu. Oh. Di kan teu bodo-bodo ting bener nyaman baheula ge. Anjing. Kan teu bisa ngomong gitu kan. Hundal. Sundal anyar. Aduh, anyar jejekan. Buta sendal pasti bakal gitu. Ya emang kan purba kayak gitu, ditinggalin mulai di sana. Bro, buta. Oh di film-film kan gitu. Terus Nah, iya perkembangannya Mesir kuno angger. oh anjing orang Mesirnya. Orang Mesir zaman Firaun. Jadi baheula nu make baju nu make sendal teh Firaun, rakyat mah teu. Oh. Firaun anjing heula. ieu non. Ningali strata. Strata bener. Jadi Firaun non bangsawan-bangsawan sama Firaun. Wah, anjing mun misalkan orang bisa balik ke masa lalu ke zaman Firaun datang ngaliwat make sendal teh anjing. Anjing, jelema beung hari menak anjing. Tunduk sia. Kan di urang ge baheula kitu zaman Belanda teh mah. Oh, Pribumi hakian mah teu meunang make sepatu. tadi baju Karena teu boga lain teu meunang. Teu meunang. teu meunang. Teu meunang. Zaman Belanda mah teu meunang pribumi make sepatu. Nah, anjing. Eta kan tanda kekuasaan. Cuma orang kulit putih yang boleh pakai sepatu. Anjing. Lamun misalkan kanyahoan, Kanyawan diteuk-teuk. Hei teh nyaho. mun kanyahoan kumamanya aya raja sapatu Jadi anjing. hukum. Nyaho urang teh nyaho hukumanna naon. Oh, berarti raja sapatu teh tidinya berarti Jadinya awalnya. zaman sekolah teh Menerapkan sistem Atak teh menang Belanda. sabatu bodas kan. Menang. Sistem Belanda kan gitu. Eta aja siapa sudah Belanda eta. Raja sabatu di sekolah teh menerapkan sistem Belanda. Berarti lamun misalkan dia ya budak sekolah terus di raja sapatu Sistem Company Belanda. bu, anjing. Company mana ya Adis? Saya teh adanya ya Belanda. Teu bisa. ibu penjajah ini. Bener mah tak nyarekir kan. Oh. Lama teu nyarekir sendal mah bisa ngan sepatu lah gitu. Nya Cenah gitu? aya pernah memacor. Nah, berarti Paling bupati-bupatinya anu nutup gegeden, gitu, geden gitu. samping bupati-bupati. Mun rakyat datang bener. ini karunya tuh rakyat berarti loba nu kacarugak kan. Henteu lain kan sendal mah meunang. Pas senang menang, sepatu nu teu menang. Komo Nike mah. Lamun misalkan rakyatna rek mengbal, Mingbal. Tadi Nyameng. sendal, tadi sepatu. Eta matak sejarah aya main bola sejalan anu sendal disawisi tidinya nyaleke ya so. Eta Dijieun gawangnya. dijieun gawang, tapi tidinya tadi sepatu. mengbal nyeker teh ieu sok melendung. Lamun dinu aspal. Paping blok. Lamun dinu Muntina taneuh mah kan bala mah cenah paping blok jalan-jalan. Sono nyaho anjing braga teh baheula di paping blok. Kan eta bagang geus. Ya kan main bal teh di Braga. Aku di jalan main bal. Ngan apa nya di lembur we. Manya baheula wa Sampai komplek. zaman Yunani jeung Romawi gitu oge. Ari berarti tinu sendal heula karena sepatu. Sepatu. Berarti awal tetap sendal. Nah, geus sendal heula, nya teuing sendal atau sepatu mah. Aing mah nyahona Pokoknya alas kaki we. urang mah nyahona ieu naon ngaran teh sejarah kaos kaki. Jadi geus loba sapatu kabeh make sapatu lalecet jelema teh. Bener. Eta di dinya awalna terus Kudu aya nu Tanya nyaman. kontradiktif sebenarnya. nah Ayeuna maneh make sepatu teh meh naon? meh teu kacugak. Meh teu kacugak, meh Maksud aku sendal. meh mulus sepatu, suku meh mulus kan. Pakai sepatu lecet. Nah eta matak aya nu mikir ieu kudu kumaha nya. Kan betadin can aya. Terus Obat boyom cenah aya. bat merah can aya. Jadi mikir we nyieun lah tinu eta tinu kulit Kaos sarua kaki ge tinu kulit heula. kulit ngerti kulit hewan make Abuskeun. eta diabuskeun. Tapi kan mun kulit hewan rudet. Karek we Aya wol. aya eta non mesin rajut nyieun we kaos kaki tinu rajut mimitirin teh dicobaan ka Ratu Elizabeth. Sejarah bau suku berarti di mana? Ya. Sok, tidinya berarti bisa kejadian karena kan masih bau suku sepatu mah diungkep lila sa tidinya berarti sejarah bau suku sok. Bangsawan ge anjing percuma bau suku. Keur ngarang-ngarang busuk mana ya? Bau suku. Bau tai kuku geuning. Ih anjing. Kok gara-gara kuku paranjang teuing kotor terus dikekem. Nya anjing. Bau suku. Eta dirinya ta terus mimiti nyen kaos kaki rajut awalna ditolak heula ku Ratu Elizabeth karena terlalu kasar. Oh, di Inggris? Inggris. Anjing, fashion.
Bener Prancis passion. Orang dirinya lagi Inggris nah kuduna Prancis. Itu maksudnya nabet Elizabeth ngilu adil nyeun eta. Kan ratu Lain ratu nu nyieun. Ya maksudnya passion kan dage passion teh Prancis Nya Pan. ayeuna Prancis baheula makan Inggris. Baheula mah kan ribu baheula Prancis mah. Saat benar. revolusi industri Heeh. can kepikiran fashion aing. Baheula mah ini. Nah Milan fashion. Bener, Itali, Itali, Inggris. Inggris kan topi copet gitu Inggris. Heeh. Tah eta sarua si kos kaki ge. Karek we di alusan si kos kaki teh. Diganti bahan Ganti bahan meh rada halus gitu. Ayeuna 10.000 tilu ge aya kos kaki. Nah, berarti baheula mah eta Ese. teh pakaian raja euy anjing. Sok maneh anjing hayang sepatu can sieun lecet wah. Jangan heula musang pan. Tah si Salah kulit mah. Nyisita Lila. si awal kos kaki 3/4 mata kaki sakieu eta bener oge sok Bener. sakieu atau nu dupi ka sacangcut Salah. kos kaki mimiti. Baheula mah ukuran gitu. Eueuh ukuran suku Wah. we. Iya. Oh jadi di handap unggul geus Sanggeus aya Thierry Henry mun sakieu. teu aya sakieu. Eta mah pas aya mengbal we goblok lain Thierry Kan Henry. teu main bage kan kos kaki teh nu sama mata kaki mun sakola aya sakieu. Eta mah kadieuna. Adinakeun eta Baheula mah. mah ukurannya asap. All size. Pokona mah make. Oh, Jeung size. katutupan bari nage. Heeh, mata geus teu kudu panjang-panjang teuing. Oh ini sana bola mah sana pendek. Heeh. Oh, Pararanya ngeblus. panjang ngeblus. Blues, teh kan tidinya teh nu segeblus. Geus terlalu kemana teuing anjing. Kemana karep ya anjing. Eta kaos kaki, tah si sapatu ge eta mah karek aya muncul ka dieunakeun mah aya bentukna nu mencos ka hareup. Mesir. Cowboy anu Eta syait. Yunani. Oh, Yunani? Salah ting Inggris. Gini eta Aladin kitu teh gini. Eta Oh, disebutna gitu. sepatu Krakow. Eta Ka dieunakeun aya oge heels. Oh. Heels. Eta teh menunjukkan eta oge bangsawan oge. oh nya kan Semakin- jangkung. Semakin tinggi heelsna kan rasa kebangsawanan semakin tinggi. Jeung meh menghindari kotoran tadi nama. Ratu mah atuh kedah jengke cenah ratu. Jangkung, atuh. Kumaha carana? Dia mah heel gitu. Tigana eta ya atuh nu pendek. Tahan bangsa. Saya eta ya kumaha carana ya urang ketinggalan jangkung. Nah pasti aya alasanna, mau mungkin amun nu jangkung mah geus moal. Aya nu tiba-tiba anjing pendek ya atuhna. Ya dengeuna gengsi kumaha cara make ketinggalan jangkung eta muncul hagil. Bisa jadi. Aya atuh nu pendek. Satu pendek. Atuh pendek. Era. Ya. Jadi nyeun high heel. Kalau ada jangan naon busina high heel sebenarnya masuk Menghindari kotoran awalnya. on jangkungnya. Non kan lamun sapatuna handap, si cebrek, si kotor teh langsung gitu. Jadi iman teh karena Iya di mah karena jangkung. jangkung. Gitu. Oh, itu benar ya. Bener. Benar. Saha ini pencipta sepatu? Teuing pencipta sepatu mah. Adidas. Mun Adidas aing nyaos ya Adidas. Eta Film Adidas lagi jeung- lalajo jeung Puma, aing. eta. Betul lalajo. Aya. Iya bener. Jerman. Pas perang dunia heula si eta geus lanjutkeun deui. Awana mas nyeun heula saeutik heula. Itu maksudnya nyeun Rumahan. nyeuna keur naon? Anjing aing betul jadi alu caita poho anjing. Goblok aing cikede 2 poe kemarin lah aja alu caita. Surat aing teh beneran nonton anjing. Heuh film mah manis alu caita begadang jeung nyawain premasi. Ganjang 13 menit Aing sok sefilm. nonton eta mah alur cerita mun teh IQ7. Ya 13 menit sefilm anjing jadi sapoe teh bisa 8 film. Gila. Anjing awalnya aing poho eta teh. Gak ada teh si eta teh. Nyeuna apakah keur militer? Itu emang kebalan mah senjata. Gudang senjata si Adidas eta pabrik senjata. Terperang. Keperang eta teh. Maunya perang make Adidas. Gaya-gaya teuing sih. Ame tarik lompat. Ame tarik. Adidas. Lain nggak support militarina si Adidas mah nya perang nama. Weh perang duh anjing halus sih mah Adidas. Anjing Anjing. lebar aing perang Samba lagi. yeuh samba anjing. Ya lain lah, lain yang Lain. Karena militer mah pakai ceko. Maksudnya sepatu ceko, sepatu jenggel. Oh. Nah, apakah si Adidas teh Itu. nyeun sepatu eta Itu. Sport Adidas mah. Maunya baheula Oh iya, mah nu lompat menang. Ya, lari. Eta sejarahna lompat, menang Adidas.
Tidinya naik kan Adidas. Oh, mimitinya nyeun sepatu lari Sepatu heula. lompat eta. Oh, Nya. heulaan olahraga karek kayak sepatu gitu. Nya. Nya bener. Bener. Olahraga na heula. Sepatu Kan lari lompat. heula, murah lari mah murah di zaman di udag mau geus lari. Nya sih, tapi kan eta lain olahraga eta mah. Menyelamatkan diri an. Yang lebih kolot lari nah lah. Terus si anu si Adidas nama mainna menyesuaikan teh di jeuna teh. Nah, Teh datang ka anu si atletna teh di Oh, custom. custom si Adidas eta teh. Oh, asalnya custom. Asalna custom. si atlet teh, eta mah jang atletna, bro. Anu menang lompat eta, tidinya naik Adidas teh. Nah, apa tingkaranan Adidas? Non, ada dia di atas. Ada dia di atas. Anjing. Tapi Aing mah maksud nanya saya, bener. Teori ieu si alus sebenarnya urang saya ya konspirasi man, urang man di Adidas ya. Kayak lah, bereskeun heula tingkaranan Tah Adidas. ada dia di atas ya saya konspirasi kenapa logona tilu kitunya. Oh, bener. Eta ada di atas teh mata Adidas dengan support Yang maha Jordan. kuasa eta teh. Jadinya urang kan luhur ada dia di atas terus kenapa warnaan black and white? Bener ya. Kan hidup mah hitam dan putih. Kisah religiusna aya Apaan sih. ganjel ge aya nu warna biru sia. Itu kan Oh, baheula baheula. hitam putih ada dia di atasnya benar urang teh emang kudu kan luhur we geus untungna. Eta bales konspirasina euy. Eta si Adidas teh Piramid. eta bentukna teh eta teh lain Bentukna. piramid nya senama. Tapi nunjuk ka luhur. Nunjuk ka luhur we eta teh. Kagusti. Bagus. Jika tumpeng. Nya eta teh Adidas teh. Aduh anjing. Giskap na teh. Oke, tadi Adidas jeung Adina berarti. Ajeng Adina. Adina Puma. jeung Adina asalna jeung Puma. Terus ieu nah saya teh buat nyieun Puma. Kles. Kles. Adi lancek teh. Iya rebutan Man, sepatu. amun geus bisnis edek adi lancek pasti Clash. Anjing. Aina nyaeta Adidas Clash. Adidas jeung Puma. Terus Sohati mah suami istrinya. Salah aing euy. Kan Soeharti. Sohati kan kelas beda logo. Apa tuh hayam dua jeung ibuna pan kelas. Tapi eta mah suami istri. Aya nu pada anu adi lancek terus mana nyeun deui. Aduh produk daun deui, pode aing euy. Nya Adidas Puma kelas nyeun. Kelasna kunaon? Teuing aing tetep poho man euy. Nu teh Adidas teh maju ketika anu Piala Dunia Inggris. Eta Lamun orang teu salah mah, jadi si Adina teh anu boga Adidas kan lanceukna nya. Lanceuk. Lanceukna. Tah si Adina teh naon ngaranna teh si eta mah marketing, jelema marketing. ngejualan. Hayang si Adidas teh loba gitu diproduksi massal. Si lanceukna rada santai. Oh iya bener-bener. Nah kan, Bener-bener. aing sarua nontonnya di dinya. Bener eta euy. Bener. Sarua orang nontonnya di dinya. Nah si lanceukna teh anjing meni kudu riweuh-riweuh jadi aing kudu nyieun loba gitu. Les, Mudah kuantitas eta jeung kualitas. nyieun Puma. Puma bener euy. Bukan aing mah bala Puma teh di Itali. Jerman oge. Jerman Jerman. ternyata kan. Adidas Jerman. Dak memang teknologi mah Jerman kuat Heeh. Ya tuh. Iya non Mobil Jerman. Jerman. Messi BMW di traktor baheula teh mobil teh eueuh. Malah nepi ka ayeuna teknologi kesehatan lobana di Jerman. Oh bener halkis Jerman. Behringer Innohen Jerman teh nih. Heeh. Obat-obatan ge baheula. Tony Kumbayan. Tah eta kan di Bayern Munchen. Bayar heueuh. Bayern eta Jerman. Heeh. Tak obat bayar teh baheula teh. Ya kadu opat. Kan bayar teh bener obat-obatan tapi ya Berarti dagoan we ge kan 24 jadi klub aja. heeh siga daguan we. Jadi klub Mengmal aja. Obat-obatan. Membawa Membaik. internal aja. Klub K24 Karawang aja. Ngobrol itu balik deui ka sepatu kumaha. Nah nepieun ka ayeuna akhirna jadi Fashion. Abad 18. Mimiti aya eta dipengaruhi ku revolusi industri juga. Mulai sepatu di pabrikasi gitu. berarti peruntukannya jangan fashion heula. Nyajang masyarakat. Jangan fashion berarti. Heeh. Yang sapopoe Ini jang sapopoe. dipakai yang sapopoe. Tah nah jadi aya pengembanganna aya jang sepatu mengbal, Bener, ieu jang trekking. Beda-beda jenisnya. Ieu jang lari, Bener. ieu jang naon kan teh? Iya jang ke kamar Skate mandi. ieu. Iya jang ke kamar mandi. Nah, eta nu tina lu cerita. Guys ya. Senal eta mah. Sepatu kelenci.
kan Sepatu kungfu. Sepatu kungfu. Si crazy. Tuh, sepatu kungfu beda deui. Kungfu. Jangan diperuntukkan tas si Adidas ge kan nahabet aya pool bola make awanna teh make pool. Tapi kan si kultur taneuh teh teu saimbang. Jadi mun teu make pool mah ngait kitu teh pool mah ngiket. Lamun eta mah sesuai ke kebutuhan peruntukan. Kemarin di zaman eta teh saya ini geus loba anu ngalakukeun hobi-hobi itu jigana butuh sepatu nu bener. Mulai ka gunung mah jigana handapna kudu teu bisa make ieu. Teu kudu aya teu bisa make Converse kan da leueur. Ya kan mana aya eta teh mang pendaki nu make Converse aing pernah manggih. Minteng mah. Wah, gugulusuran da leueur atuh ang. Hei, ani. Tong gitu udah geus hujan ge euy Converse mah. Anu di ditu. Dipake ka gunung gede nya leueur. Meleku kayak. Saha. Sepatu gunung mah kudu aya grip disebutna grip. Nu ngikatnya. Kan beda deui mah nu di sungai beda deui si gripna teh si baha kadienakeun mah. Naon teh si gerigi na teh. Ieu jang dinu taneuh, ieu jang dinu batu. Oh, tak berarti kieu saacan kadinya nya sepatu teh aya dua. Anu kulit, anu kanvas. Berarti mimiti naon heula? Kulit. Anu nyieun pertama kali kanvas si Adidas berarti. Atau Adidas bala sepatu kulit oge. Nah, emang sepatu mimiti Adidas kan? Tah, pelopor brand sepatu. Teuing. Pelopor brand sepatu mimiti naon? Naon? Oh, kan aing nanya. Aing sudah aing mana nyaho. Soalnya tadi caitakeun ya lu caita mah. Kan eta mah nyaritakeun Adidas. Pelopor nu mimitina saha? Ya teuing teh nyaho urang ge. Teuing. Geus mulai dipabrikasi mah kan teu nyaho. Teuing, tapi jigana mah sanggeus revolusi industri karena meureun bahan kulit mah hese neanganna meureun. Oh nya, bener karena berburu geus hese. Peruntukanna eta geus jeung di jauh kudu ka Sukaregang, Pan. Sentra kulit di mana? Tarogong, Sukaregang. Bener. Sukaregang aing mah. Sudah teh da kan di ditu ge berburu heula lain bisa di kulitna. Eta kudu kulit oma nu halus mah. Kulit domba mah jaket. Jaket mah. Emang hari sepatu teh make kulit domba? Hah? Sepatu macam-macam. Henteu sepatu mah make kulit naon? kulit sapi. Aya kulit sapi. Ya, kulit sapi. Kulit buaya. Tes hitam dari kulit. Eta Mah passion. Nu kitu mah geus kana passion, geus yeuh modap-modip, ada make kulit buaya, kulit musang, eta mah passion. Ya, pertanyaan orang berarti kan mimitina adalah sepatu teh kulit. make sepatu kulit kan. Kan pada awalnya mimitina mah kulit. Kulit naon baheula nu dipake teh? Ya tak apa kulit naon mah. Nya kan Pampeangan aneh. Teh nu jiga nu sepatu nu baheula berburu we saayana kulit. Ditambal-tambalin geus. aya nu make kulit bison. Kulit sunat. Evolusi industri, kulit hese neangan. Aya daun karena teh ieu teu bebenangan sato euy cenah aya ge cucungguk. Teu bisa mah kulitan. Cek sepatu kulit pertama Dari kulit naon? Moal aya. Ya pasti apaleun Gemini. Wow. Tina naon? Aya cat Gemini mah da moal aya apaleun kabeh eta. Tuh, sepatu kulit tertua yang ditemukan adalah sepatu Areni 1 di Armenia. Armenia. Sepatu ini dibuat dari kulit sapi tuh. Sapi, kayak gitu kan. Yang disamak secara sederhana. Nah, ya guys sebenarnya tergantung ngaklaimna man. Di Armenia mah emang si rumputan. Si emang kehidupan sapi. Peternak. Tipikalna teh. Jadi sapi loba. Ayeuna mun urang digeser di Arab pasti onta. Nyanyi kan sapi. Sapi. Kan beda kehidupan. Aya domba. Ya domba. Domba gurun. Tah ieu mah juga ngeklaim manehna juga Inggris bola jeung Cina. Lain ngeklaim Asia. Itu teh sepatu tertua yang ditemukan. Bisa jadi memang aya nu leuwih kolot di ieu. Kan kepanggih. Onya taneuh gurun mah kan kitu. Non aya anu gurun nyedot ka handap, bener. Apa teh nu gurun nyedot ka handap kan aya. Tah sapatuna kasedot. Mun di ditu mah kan gampang komo perkebunan kitu ngagali seutik katingali nguburkeun teh. Sama sedot ka handap anjing aing nyeker di balik atuh.
Eta bener. Tuh, aya anu beberapa ditemukan. hewan anu biasa dipake sapi. Sapi domba. Tapi sapina auroh. Ieu nenek moyang sapi liar. Terus kambing, domba, rusa, dan kerbau di beberapa wilayah Asia. Kerbau. Tuh Asia, kerbau Munding. mah bener. Sepatu munding. Sepatu munding. Aya telokan. Aya tanduk. Kerenjang, kerenjing. Beri pakai lemot teh. Eta cik aing mah sepatu keinjing teh awal teh sepatu munding cik aing mah. Aya apa sepatu keinjing geus ada. Sepatu cowboy. Sepatu Oh, koboi. cowboy nya keinjing Anu mah. tukang Syaib. yo seri. Bintang. Aya bintang. Yang kuda. Nah, itu kan peruntukan. Dan kudanya tanya. Yang kuda. Di ieu nya. Nah, ngecut gitu. Noker. Oh, noker. Noker kuda. Gitu tuh. Cah eta sepatu itu kan sesuai kebutuhan. Rusa. Baheula mah jigana loba rusa di dunia teh. Jangan berburu rusa kan, jelema teh. Huluna dipajang. Oh, nya eta nu film ieu, ieu kan rusa jeung mau. Naon film naon sih? Zaman-zaman baheula apa anu make jaket ieu rusa sok loba di film-film mun perang-perang sok apa teh? Jaket Skandinavia atau naon mun perang zaman baheula jaketna ieu kan rusa si tandukna. Hudina. Banyak rusa. Tanduk rusa eta teh. Banteng meureun. Lain man aya film-film aya tanduk rusa nu haimau si ieu teh. Banyak rusa. Asa gede teuing rusa mah. Rusa teh dua tandukan lain. Nya. Rusa kijang sarua jeung rusa. Mencek. Teuing. Pecang. Rusa mah justru mau tandukan tah. Ayo. Iya rusa mau tandukan. Tah cek aing ge. Berarti lain rusa. Cek aing ge. Aing berarti kacau lagi rusa sih. Nah, Dia nyalakeun aing nya mana salah. Kijang, tandukan. Kijang, bener kijang. Rusa mah si kancil. Kijang mah 2000. Eta mobil. Mobil. Kancil sama. Kijang mah kerja sama Indonesia dan Jepang. Ini mah tandukan mah kijang. Kijang. Bener rusa mah tetandukan. Rusa tandukan. Barodo anjing. Ya cik aing ge euy. Tah nu mimiti produk naon cik eta browsing sepatu. Brand sepatu naon mimiti. Tah eta mah mau mungkin ditemukan. Dibuat. Mun ieu mah kan bisa di Armenia bener mun ieu mah dibuat. Oh, brand sok saha. Aing mah Adidas. Brand sepatu pertama di dunia. Lain Adidas. Brand sepatu pertama di dunia jawabannya tidak mutlak karena definisi brand berbeda dengan pengrajin sepatu tradisional. Aya Clarks. Tahun eta 1825. Wah, eta Clarks alus tah. Emang brand sepatu tertua yang masih beroperasi secara besar sampai sekarang. ayeuna Clarks 1825 Clarks. anjing. 1825 terus Palingan awetnya Clarksnya. Coba heula. 14 tahun kemudian karek aya John Lobb. Tuh, John Lobb. Eta mah terkenal dengan sepatu kulit buatan tangan. Pakalolo. Tah, Eiger cek Eiger. Ah, eger mah kalau tan gini Pakalolo jeung India. Sepatu eta brand sepatu kolotnya. Garcel. Garut Selatan itu mah. Anjing Clark, berarti nu menemu si nyano industri wani loba nyeun. Jadi nu kitu baheula mah berarti teu boga label anu indie. Nya ieu naon ngaranna pengrajin rumahan. Pengrajin rumahan. Ngajual hiji-hiji. Cibaduyutan. Ya Cibaduyutan. Cibaduyut bener ngajual jadi hiji. baheula mah ngamatak aya brand teh kitu meureun baheula teh. Mana teh nyeun sepatu di mana? Tuh di Pandang. Oh anjing sepatu endang eta mah. Gitu. Brand we endang eta teh. Tah. Clark oge kan ngarep orang luar. Dalam Indonesia mah nah. Si Clark modal gede, ngejual kebon ting naon, mana wani. Nya kan modal kan harus mah meletiknya, si Clark wani modal. Iya, nepi ka ayeuna berarti bertambah. Halus eta Clark nepi ayeuna nya Clarks. Clark Walabe ayeuna mah. Brand sepatu tertua di dunia yang masih beroperasi. Eta. 1825 lila anjing eta. Da beda brand-brand kolot jeung brand ayeuna. Loba oge nu geus eueuh. Kong ieu Yongkil Komaladi. Yongki Komaladi. Aya keneh dong cuma. Aya keneh. Ai si jelema mah da aya keneh nya. Teuing. Jeung kan brand oge naik turun, modal nyekermen baheula rame. Anjing Neckerman baheula bener euy. Nyekermen. Tah boga Neckerman we lah geus lah anjing jokes rek kitu nya. Geus Neckerman we lah teu kudu make Neckerman, Neckerman. Carpil Carpil bener. Sepatu
pertama nu maneh inget, maneh boga naon? Pro ATT. Eta nu nyeuna Hamdan ATT aja. Bener aing pro ATT nu inget mah. Pro ATT. Nyo ya aing sepatu mimiti. Ini era mah Teka. halus. Halus Ya. era. Nu zaman hoyong di dia. Aing kasogi. Boya anjing. Biaya busana nu ka itu mah dia. Kasogi. Ipu anjing kasogi. Pro ATT mah alus. Pro ATT Nu alus. ya Pro ATT. Meulina di toko Diana Hah? aing mah. Nya juga toko Diana ya busana. Nu deket-deket pasar tapi aya toko. Bener. Mun ya Orang kan di mah. Sukajadi kan baheula mah rame. Oh nya toko-toko sepatu nu Bendi lah. Anu paling mahal meuling sepatu naon? Nu paling mahal Nike aing juga na. Nike naon? Nike AJ. Aya aing teh 2 nya apa ieu si Adidas ieu nya. Orang 2 jutaan, 2.400.000. Dan 2 juta. Mana ya, Gus? Oh ini teh Dogmat. Dogmart. Dogmat aing boga pan. 3,6. Anjing. Mana ya? Ah, geus mah sok man saya teh. Ai kisah geus man sige sepatu Naon anjing. goblok? Jun aing beli sepatu senan ke PPJ. Hayu man aing gantekeun. Oke, anjing. Dianteur. Aing bawa ka 786 sih store sepatu teh. 807. Tah. Kegebak geus man sige. Anjing gua justru. Kegebak. Sepatu aja sakit. Amun 800. Kegebak kan. Karena disarewakeun jeung second ocon. Asli anjing. Anjing mahal kieu Di nya. second ocon magnet bisa 200. Heeh. Gempa geus man sige anjing. Akhirnya hebox potation anjing. Hebox anjing di bawah 1 juta. Yang fakta ya kan baru 3 goyang. Ya benar. Reebok 1 juta. Heboxnya jeung Converse meuli teh. 800 aing teh meuli. Terus man sige yang boga 2. Heeh. Eta kan. Ini disarewakeun jeung second ocon, tuh magnet bisa 300 mangke. Adidas aing, Adidas kampus. Sabaraha? 1 juta beranya, 1 juta 800 misalnya. Mun urang mah sepatu futsal apa mahalna? Naon? Eta nu Adidas nu bodas Nemesis. Beraha? 6,5. Urutnya. Henteu anyar. Namanya. Tapi baca oh secondnya. Anyar. Itu lain buat sepatu nu lainna. Nu lainna mah second urang. Lamun nu Adidas teu 6,5, 5,5. Nah, bisa dari Mas Malang. Keur diskon 50%. Oh, nya bener. Harga aslinya 1 juta 100 lebih. Bener gitu. Mae Converse diskon teh kudu hanya harga aslinya eta ontes 800. Naon anu mana? Converse, mana beli Converse nya Oh, urang 800. 800 Converse mah. Lamun anu eta nu Reebok nah urang neangan anu 800.000 karena urang beulina make voucher MAP aja. Oh. Mun nanti si bintang ngawin teh anu kawinan. Heeh. Kan ngalemparkeun handbook geuning. Ternyata menang voucher belikan sepatu ku urang. Tapi Tapi rada aing- ngagebeg anjing 2 juta aing kudu ngaluarkeun 1 juta tuh. Komo nu Gucci ani. Nya Luxury, main luxury kan eta mah sebenarnya lain luxury, namanya mun makan kelas luxury. Bali. Ah, Ya kan Bali ge luxury, BALLY. Bali. Pulau Bali? Beli. Oh, Beli, oh Bali. Beli. Oh, juga Gucci juga. Ya Gucci, Beli. Hargana geus salieu eta. Padahal Chanel. bentuk tah channel tah. Sabarahan. Aing edek pernah si Bilal edek mang meulikeun topi, tapi lain sepatunya topi Gucci 15 juta. Anjing 15 juta mending beli motor aing. Tapi mun orang make topi eta dia enggak Motor beat ku aing gedeukeun tadi. kieu anjing barang saya anjing. Reog anjing, reog Ponorogo teh. Topi hungkul 15 juta. Tapi mun orang make topi eta dianggap asli apa palsu maneh? Palsu. Tah eta kudu dengan sesuai dengan ieu. Madak aing ngambil sekarang tong dibelikeun, urang pas dianggapna palsu. Mun make eta topi Gucci walaupun eta asli. Urang teangannya sepatu termahal. Heeh. Ini nu kerjasama jeung anu pelukis-peluknya juga nu jeung Dio gini nu kayak itu kan eta nu mahal-mahal teh eta Edu collab. nu collabs tah eta. John Parpatos. Tah. Mun Converse mah. Heeh. Balik anjing John Parpatos. Nah, Naon iya eta bener? Converse John Parpatos, Converse X John Parpatos. Nah. Iya. Kalau berdasarkan harga jual yang diumumkan, berikut beberapa sepatu termahal di dunia. Aya The Moon Starsus. 19,9 juta US dollar. Anjir US dollar. Heeh. 18 juta. 18 juta berarti sabaraha? Cing. Kita mah geus 18 triliun. itu lah. Goblok mending beli 100 juta, 100 juta.
ratusan juta. 19.000 Juta dolar. Akhir juta dolar. Betul lah, juta mah meureun ribu. Coba kalau mencoba. Eta mah ima bentuk sepatu, mana cek deui. Coba kasih Aku ani dengan sama amal teuing kurs sepatu. Indonesia. Dior beula ini mah 100 juta. Ayo dah. Dengan menggunakan kurs sekitar 18.000 kan enak, US dollar $1. Anjing tinggali. The Moon Starsus hargana 19,9 juta eta teh setara mun di rupiahkeun 358 miliar. Angge. Coy, mending meuli imah aing mah. Eta mah geus lain imah. Ini mah perumahan, ini komplek, eta mah Sumarekon, ini eta mah geus jadi Sumarekon, eta mah. Ya, Mana mau Sumarekon atau sepatu hiji. Jelema bodoh nu meuli eta duit eta anjing. Jelema beungar goblok. wah jelema beung. Beung lagi aya bodoh teh paus bukan 58 M. Tuh aya Fashion Diamond Shoes 17 juta US dollar atau 306 miliar. Edan. Itu 300 miliar mah nya meuli bener. Sakomplek eta mah kabeuli. Klaster mana wae mah bisa tapi pasir jati bisa juga. Iya meulina bisa meureun KPR anjing. Anjing 15 tahun. Aboy ngaletikan sepatuna kumaha heula deui. Tapi aing mah ieu teori man. Nah aya bayang-bayang brandednya sepatu harga nepi ka puluhan juta, ratusan juta jam mendingan 200 juta eta teh money laundry. Jadi emang aing sae pemain man jadi nyimpen duitna kan amun juga disimpen ka ieu mah hese. Amun nyimpen kasih duit eta mah tidak ada terus pajak ieu napan bayang produk. Nu bisa meuli. Bisa meuli eta teh. Matak juga yo kayak kajuangna kumaha emang saya pemainna teu hese. Iya benar. Maka Tapi investasi. menurut orang tinu fashion teh sepatu adalah mun tinu stand up teh punchline anjing. Betul cik aing mah sepatu teh. Karena maneh percuma setelan geus rapi tapi mun sepatuna butut katinggalin butut anjing. Bener anjing. Aing sok kadak kesel nya sepatu nu ada baru teh euy. Lamun misalkan Tapi orang baheula justru dibere pemahaman ku kolotna lah da mahal-mahal oke sepatu mah dijajak. Heeh. nya sok anjing simpen di luhur atuh dina hulu sia teh mete dijejak mah. Sia hedan tah. Ane cenah meuli sepatu juta-juta lah da dijajak. Tapi jangan bawa mah sepatu kan boga teh hiji-hiji na sepatu sekolah. Bener, luasnya. dipakai ulin, dipakai mengbang. Kabeh, heeh. Orang mah kan teu boga sepatu zaman stand up mimiti. Matak mah make sendal ge. Pakai sendal, carekan ku si Uus aja. Geus nya urang. Aya kudeke saekan ani sepatu da bisa meuli mah hayang aing tapi Tah urang ge nyahona ti si Iya. Uus ngomong teh sepatu teh punchline man. Selamanya lu misalkan make baju rada lusuh, celana rada belel, tapi sepatu halus katinggalina konsep. Nah, katinggalina jadi oh ini ieu mah emang lain jelema sangsara tapi emang konsep nawe lusuh gitu. Tapi lamun misalkan make baju halus, celana halus tapi sepatu dekil mah katinggalina mana dekil. Anjing bener oge cai. Karena jadinya aneh juga ieu we. Main ningali Hotman Paris. nya Hotman Paris kan sepatuna mancos. warna-warni mencos terus bling-bling kan katinggalina geuleuh anjing. Teu katinggali jelema beunghar. Jika katinggalina jelema burung we. Heeh da. Sepatu teh mencos-mencos. Da Aladin ge nu ditinggali sapatuna. Oh bener. Aladin. Jadinya tina So, Aladin. goblok. Uus teori Aladin berarti Uus makanya teori Aladin Uus ieu. Aladin kaluhurna make Bener. jas handapna kitu. Heeh. Muter aja. Baju yang kedung sok anjing. Make blazer unggul. Heeh. Rompi sok. Blazer. Apa tuh nu katingal ka koyote? Rompi teh tolol lain blazer aja. Banyak Aladin pakai blazer rek naon anjing ngalamar gawe. Oh, rompi. Rompi atau Sepatu bener penting sih. Menurut kadang pemulihan sepatu teh eta. Tapi nya mun urang baheula lain nya urang kan ngarasanya sepatunya eta pemahaman kolot gitu. Naon da sepatu mah dijajak jadinya orang teu mementingkan sepatu gitu. Biasa wae make sepatu teh. sebenarnya tuh kudu mahal tuh ketinggali bersih. Ini we. sampai orang ke stand up kunaon urang make sendal gunung wae open mic kan gitunya lain konsep gitu. Emang teboga nya. Karena memang orang make sepatu hiji-hijina. Geus butut. Dah bener. Kudu ada di bisa diieukeun oge euy. Lamun dipake urang make sepatu nu eta aciri jeung rek ka gunung gitu tah geus kotor aduh matak tara dipake. Tapi karek di
Tahun sebenarnya. Tapi orang salah sahiji nu sebenarnya di dunia stand up-nya. Nah, sepatu kudu diwajibkeun sementara calana henteu. Wajib goblok pakai celana anjing. Banyak stand up teu pakai celana Aisyah. Celana panjang maksudnya. Oh. Lamun ngomongkeun kesopanan kan sopan meneh teh make sepatu. Jangan pendek bener sopan. Heeh. Tapi kan menang celana pendek mah asal di sepatu. Kan jadi teu konsisten gitu. Oh, berarti anu katingalina teh sopan, mun make sepatu mah jadi sopan. Heeh, nah habet gitu. Tah eta kan bentukan oge masyarakat pojok. Bentuk masyarakat. Dibentuk usaha eta teh, gitu kesopanan ditinggali tiru suku. Heeh. Bener so. Kesopanan nanti ngajar suku. Nah, eta teh bang Belanda, Belanda bener. Barat eta teh. Emang Belanda eueun make celana pondok? Iya anjing pasti. Lain sepatu kesopanan ditinggali tiru sepatu. Oh. Maneh tinggi misalnya kita maneh naik. ayeuna ke kantor polisi, teu sopan maneh make Oh. sepatu. Nah, tuh di sepatu. Nah, teu di sepatu. Kemarin emang kenal. Tapi kayak aturan ayeuna naik motor kudu di sepatu kan, aya aturan. Nah, itu mah jam Eta mah safety anjing. jam safety goblok. Jam safety hari Di mandi. nu lambuna mah baren. Heeh, sateh. Tapi bener kan kesopanan dilihat Di dari sepatu. sepatu. Non mah jadi ironis gitu nah hati nu suku ditinggalina mah banget banget mah sopan. Nah, sih benar. Tapi dah memang katingalina jadi rada ieu ka istana negara anjing panggiljeun Prabowo make sendal. Menjadi kepret bu Bunda Teli Eta anjing. teh kan dibentuk gitu. Heeh, minta warna tenan nama. Oh, dah lamun zaman baheula mah kerajaan dibuka sepatu. Nya kan nyeker. Bener, dibentuk. Jeung teu nyaman sih sepatu teh lilatin di sepatu mah. Bau. Ngelekep, bau. Data kesehatan ge goeng sepatu mah. Menang itu. Ya ting karena ditutup kan budaya kan batak nyinain ventilasi. Nya, tapi karena dibentuk eta. Bener. Bentukan. Karena benar, tapi tinu kerajaan mitina. Anu segala kesopanan tata eta tinu kerajaan cek aing mah. Tah bentukan eta teh selalu merasa badanna sok teu nyaman. dan di hadapan Allah mah justru teu make sepatu. Woi. Di padang mahsyar mah eueuh nu make Kosong, tah bener. Mana ibadah da teu meunang make sepatu. Umroh, naon sih baju Afan teh? Benar baju naon teh? ihram. Ihram maaf. Sok kosong tradisional teh ieu. Nah gitu kok. Justru emang sekaum mana eta ayeuna mun hayang urang papanggih kudu make selanjas kan eta teh haeudang goyat panas tidak nyaman sebenarnya di kaos sarua Barat eta teh. barat teu nyaman jeung badan urang Bener. tapi dipaksakeun. Kuduna dibalikeun deui ka tradisi orang Indonesia. Justru lamun tradisi justru teu make alas kaki. Banten. Oh nya baduy. Baduy mah nyareker mang. Itu di bajunya. Dayak nu aya di Cirebon gitu. Aya suku Dayak anu ka mana-mana lempang. Jeung teu make sepatu. Nah teu make sepatu supaya diri urang teh nyatu jeung alam. Tah bener, energi katarik taneuh. Eta aya bener hukum energi dekat dengan alam dia akan memberikan urang nu energi. Ada kan ieu taneuh dijejak ku sepatu. Dan jeung karena si suku urang eta teh lamun lempang nya tinggal we suku Dayak gitu nya atau Banten anu Baduy nu lempang. Ya. Aya nu kacugak. Teu aya carita nu kacugak gitu. Nya aya meureun nu kacugak mah. Tapi kan selama ieu jalan we henteu make sepatu. Sehat. Nya. Oh nu stroke di Baduy. Sepatu. Kemana anjing asa hubunganna lain karena sepatuan mah. Lain eueun struk tapi ngahiji jeung alam gitu. Energina. Malah aya gini nu orang mana? Anu keturunan India nu ka mana manehna jadi influencer leumpang teh teu make sepatu. Terus karena kesopanan tadi diwajibkan datang ke hotel kudu make sepatu, manehna make sepatu tapi luhurna hungkul. Handapna bolong. Wedang pala. Aya wedang palang. Sehat. Bapak-bapak kompleks sok. Di lapangan haleumpang di sepatu. Sehat. Emang bener alus kehidupan. Sok ningali teu di batu-batu leumpang, di sepatu, di sendal. Berarti kudu dibalikeun deui. Karena sebenarnya si nambah suku urang teh bisa adaptasi man. Heeh. Lamun minang teu disendal, si ieu teh bakal leuwih heuras. Oh, di kanal gitu. Oh, jadi kan sok tinggal we orang-orang Banten kumaha orang Banten. Jika soal dogmat. Nyantai sih gak soal dogmat. Jadi moktu gitu. Nah, Dambal mah jadi moktu saya.
Pibram ditinggalin. Aya nomor bulat. Pibram. 32 anjing leutik. 7,5. Eta mah sizing Amerika anjing. 7,5. UK. UK ya. Oke. Eta sobat. Ya benar. Tapi eta benar eta mah. Non ngaranna teh lamun asupna ka pemerintahan karena militer eta mah geus ka Kudu eta mah. kabawa ku non budaya barat. Ya, tapi memang masyarakat orang kan memang geus ngabentukna bahwa ayeuna sapatu teh simbol kesopanan tadi. Jadi sapatu teh sopan teh geus melekat di kabeh. Jadi itu. divisi. Nah benar lain, menurut orang ini lain soal sopan atau tidak sopan, tapi sesuai atau ente. Dan mana make sepatu pantopel tapi rek ngojay mah keur naon anjing asa teu asup. Jogging. Jogging make sepatu pantopel sok goblok. Ada eta mah. Nya eta mah karena Kesesuaian berarti kan. Sepatu mah. Teh ieu mah kesopanan teh mun asup ka instansi Heeh. maksudna. Asup mana misalnya ka instansi kan kudu di sapatu tetet si instansi teh ningali sapatu naon sepatu futsal ge bae. Aya teh mana? Oh, pernah mana ke imigrasi anjing make sepatu futsal goblok. Macam sepatu mengbal anjing naik puan. Jawab pulna pul bersih Ya dan bisa wae nu balik futsal. Foto prak. Kan penting di sepatu. Atau ngotoyan, malah di sepatu. Hah? Kan mun di sepatu mah sia basi. Begitu asup ke instansi ke tempat ima-ima, amun teu di sepatu ketika asup kotor. PU kebersihan, capek. Jadina terus di sepatu. Jadi kan begitu orang asup ke ima atau kalang kaina basi kene. Eta. Tapi menurut orang- kesehatan, menurut orang sepatu mah kebersihan. lain soal kesopanan atau teu sopan tapi lebih ke non katanya cocok atau teu cocok ke jeung yeuna jeung kondisina. Jika non katanya nya ka kantor pemerintahan Tuh. ya cocokna make Sepatu. sepatu. Namun misalkan ka undangan, Sepatu. nah sebenarnya ka undangan mana mun ka undangan kumaha make Mata kurang tara datang ke undangan ge. bingung milih sepatu? Bingung milih sepatu. Etan anjing. Alasannya juga lain tuh, sibuk, capek, kartu sepatu. Sepatu biasanya pantopel orang mun ka undangan karena asa kurang cocok mun make sepatu. Sneaker jeung ieu, Sneaker. nya harwana tang kan. Nah, eta teh Kepal but. pola-pola pikiran udah dibentuk ku konsumerisme. Anjing. Anjing. Karena lamun misalkan teh gitu bisa bebas wae make nanaon. Si konsumerisme eta teh maneh lamun ka undangan kudu make sepatu nu Tah, kieu. benar. Maneh lari kudu make sepatu nu kieu. Seragam. Maneh sekolah kudu make sepatu Ya, nu kieu. jadi seragam. Jadi urang teh si jelema dituntut boga loba sepatu. Nya sih bener. Eta teh konsumerisme urang nu kudu meuli. Strategi tukang dan sepatu kieu mah strategi. Mana teu bisa kan itu teu bisa meuli hiji. Mah kudu meuli deui. Rugi mun meuli hiji seumur hidup kan. Akhirnya nyaeta aya anu kudu Berarti kudu aya sepatu anu bisa dipake jang kabeh ieu non occasion. Aya red wing. Nah, Tapi saya online pakai sneakers biasa. Tergantung pakaian. ini tergantung benar, Ya. tergantung pakaianna benar. Banyak pakaian orang celana gede pakai pentopel. Eta tasupnya benar. nya. Oh eta. Celana bugi peng topal kakur. Tapi eta ge sarua konsumerisme berarti. Iya. Ini sarua apa sih? Berarti teu kudu sebenarnya mah teu kudu aya sepatu di dunia. Kudu bisa sebenarnya mau sepatu ge. Ngan kacugak ke sikona kitu hungkul. Tapi mun aing ayeuna nyen gerakna teu sepatu, Nya kan tadi awalna aya sepatu Meh teu kacugak. karena kacugak. Heeh. Karena leuweung baheula mah. Ya. Loba ranting, loba Ya. daun. Ayeuna mah geus aspal hungkul. aman. Oh, sepatu ge aman. Panas goblok. Marono. Malah Tapi kan dibiasakeun, Tapi itu mah energi. biasa ke. Kan itu teh awalnya kami tidak terbiasa. Heeh. Amun biasa leueuh, energi naik. Satahun make sepatu teu di sepatu. Aman. Teu aing 3 poe ge dicarekan anjing. Karena karek 3 poe. Poe. habit bener teh man, ya. Habit mulai berubah teh 40 poe. Di 40 poe bang sudah terbiasanya 40 poe. Habit teh. Berarti ngatur 27 poe deui lanjutkeun eta. Anjing Ya mah. teh. Jadi Untuk pekerja sepatu teh kan. oh, mana gawe kudu make sepatu kieu. Heeh. Jika Timberland kan di
industri area Busian. Nah, jika misalnya mana gawena di pertambangannya kudu aja make sepatu nu safety aja. Nya eta Oh, mah yang anu yang si peruntukanna ieu mah yang anu ente si Kamal teh Nah, karena teh peruntukan sarua. nya sarua anu main bal dinu kieu dinu jukut kudu make sepatu. Iya, anu butuh. Ieu mah lempang-lempang pesin ieu juga urang enak ka dieu. Kan tidak peruntukan lain gawe anu boyat ieu. Jadi konsumerisme menurut orang lamun misalkan aing hayang beli sepatu bola kan bisa nu 400.000, bung aing hayang 7,5 juta. Nah, itu karena konsumerisme karena halus ieu mah 7,5 juta. Itu ya mah dinu Endon, aya eta. sepatu. Da sebenarnya main bal gitu kudu di sepatu. Cek saha main bal kudu di sepatu. Me aman. Henteu, anger we potong. Dia sise eta potong. Lah, bener. ACL emang dina suku ieu da lain, ACL teh di dieu. Eta kudu Nah, di sepatu. bener. Mang. Cedera mah yang di dieu, ACL mah di dieu, asal teh ankle, hamstring, eueuh ajapan dengan suku ieu. Bener teh Bohak goblok. eueuh bohak-bohak di mana? Iya, naon ngaran teh lamun teu pake sepatu. Justru make sepatu pun leuwih bahaya. Heeh, ngabayakeun batu. Anu ieu na getihan teh geuning kupul, ya kan? Wah, ini ieu bener, Mbak. Berarti salah ya FIFA selama ieu. Sani Inggris ani cek aja kan, enak deui kan. Eropa cek aja Eropa nu kitu. Karena itu ketentuan lu dijieun-jieun. Heeh. Sebenarnya bisa. Wih, kudu nyareker anjing main bal. Justru anu sapatuna loba nu disoekeun teu nyaman pemain bola kan aya nu disoekeun heula, kan nu anyar teh sok teu nyaman heula, geus na teh ieu bayadag eta. Pemain basket tinggal di sapatu, geusna bayadag geuna. Mun nyeker mah leuwih ngeunaheun. Berarti kabeh main basket nyeker. Nyeker. Kudu nyaman. Sok da main basket kudu kuleungeun mang basket mah. Nya. Nggak hubungan kudu make sepatu. Yang lompat kan pakai suku anjing. Nya eta mah bae mah. Main hoki menurut dina es. Nah, eta pakai butuh. Muntah digian deui kan. Eta butuh. Eta butuh cek urang mah anu ka itu main Balap hoki. kuda make sepatu teu. Make Tah, padahal nu lompat kuda. Hah. kudana ge di sepatu anjing. Nya, kuda teh di sepatu. Jelema mana make sepatu teu. Make. Tah. Depan dulu kuda lompat. Dulu Eta mah bentuk solidaritas. Kudana make sepatu, siapa ngeunah anjing tinggal diunggul. Makanya teu make sepatu goblok gitu anjing. Nah, kuda di sepatu. Sok aya binatang lain teu di sepatuan. Meh teu kacugak. Atuh nu lain kacuga kayunya jiga singa nu KBG. Dan teu balap goblok singa mah. Ante kan kuda teh lain sok we balap hungkulnya. Sok nambah di sepatu kuda. kuda liar mah henteu. Sepatu kuda? Anu di sepatu jangan naon. Anu diurus ku jelema. Anu diurus ku jelema goblok. Anu kuda liar mah sadarek masak. Palingnya eta emang kuda Terus sih. masang sorangan anjing. Emang kuda ngaraja anjing ka toko Diana anjing mah. Apa tahu sepatu da kuda make pro ATT. Pakai lempeng. Kuda Eta sepatu teh. Sebenarnya penting teu penting jadi. Sebenarnya penting karena hari ini cuk urang katanya zamanna memang tinggi sabaraha puluh tahun ka tukang, sabaraha ratus tahun ka tukang, dibentuknya memang butuh sepatu. Nya ayeuna lamun urang teu make sepatu nya teu bisa. Ya. Tapi lamun masyarakat aya salam dunya, geus euy ti ayeuna mah dudukan Nyegakan. kabeh sepatu. Teu meunang aya sepatu. Gak kan nanti sepatu. Bisa hirup? Bisa. Bisa mah. Bisa. Olahraga jalan-jalan. Bisa, jawab sehat. Kan Ya. orang dibom heula ku Adidas anjing. Sok yeun sok anjing dibom atau leungit sok yakin. Anjing bangkrut sampai tukang sepatu eta Cibaduyut ieu wah beak aing sia ke tukang sepatu. Di Bomba Adidas. Gara-gara sia tuh anjing. Dah bener. Kan dia kan dina tiluan terus penongan anjing bisa oge ya bener gerakan gede-gede kan. Nya Gerakan anti sepatu. reformasi ge kan gitu tina setik gede jadi tapi bahaya oge gerakan anti sepatu gas anjing. Gerakan anti sepatu gas. Gerakan anti sepatu. gerakan anti sepatu tah. Aya nu nanya urgensina naon? Goblok urgensina naon tapi kudu boga tujuanna. Tujuanna meh naon? Nah, jadi mas itu sepatu peruntukanna ieu urang mah deket jeung si kakis kaman alam menyatu dengan alam membaikan alam teh aya feedbackna ka urang. Anu sepatu ieu pada peruntukan eta teh kan saukur
anu di Belanda. Cek pecinta alam teh orang ge naik gunung make sepatu. Tah, Tapi naik gunung kudu make sepatu henteu kudu. Ya. heeh. Porter mah make sandal capit. Kan di etanya Pinjani, Leuwih jarago. Tapi eta masih kena make sendal anya. Aya nu teu make oge. Aya. Ya kumaha kebiasaan. Manya sepatu teu meunang aya sendal meunang. Oh aneh. Aing teu bisa ieu mah. Nyarek ting sendal atuh sok. Anjing swallow teh aing untungan ya anjing ya euy naik mah swallow ya aing lumayan nya yeuh beak lumayan produksian euy masang deui kain ieu deui isna produksian terjadi anjing swallow siap-siap beungan Ya pada akhirnya kan gitu aya sendal gunung. Aya sendal capit, Nah capit. aya sendal kamusola, tapi kayak sendal baktiak jadi loba jenisna. Heeh. Sendal loba jenisna sepatu Loba. loba jenisna. Bener. Renang. Ya bener sepatu Sepatu renang. renang, sepatu manjat. Sok jang eta non ngaranna jang militer-militer anu kudu menyelam kan kudu make sepatu katak. Heeh, manjat kan sepatu nu khusus. nah lebih gang ngojek ge sok di sapatuan nya Kan me gancang. Sok kalau misalkan seluruh dia teu meunang aya sepatu, rek kumaha nya? Ya bisa. bisa ngojek mah Ngan teu gancang. Nya bae we emang kudu gancang. Kan rek tergantung peruntukan apa nana gajah ikeun age Nah, kudu gancangnya nya. heeh terangkuk ieu naon anjing karunya anjing Kopaska yang teu baru sepatu katak. Aing kudu nyerang gancang ya hese. Ayo, geus make tabung, make oksigen mah lengkap. Aya sepatu nyeker. Tah, amun nyeker mah tah bakal berevolusi jelema teh. Amun suka dicai wae mah ieu. Bener anjing berevolusi jarebrag we. Adaptasi tubuh urang teh, Pak. sepatu gunung almond saya nggak gunung panjang bajunya ada langkah sepatu deh tapi mengenal dia ini gampang di laut mana gampang karena punya dina suku karena masuk bingung mengenalkan karakter jelema di Oh mana iya nya sukuna jarebrag ya berarti sok ngejai. ngojai lebih gampang mengenalkan karakterna jelema di mana identitas Identitas suku teh. Bener nya. heeh Suku jadi identitas. Oh, di dinya matak disebut non ngerti identitas suku, ras. Kesukuan teh. tah anjing bener iya ya konspirasi bener Kesukuan teh di dinya mah. suku Tina tinggali di identitas suku bajaman baheula. bener suku Sunda kayak gitu kan Siapa? Elap helap deh. Yang kere we. Jika suku Sunda mungkin baheula anu Sunda sukuna tuh. Lain goblok. Ya kan identitas menina suku-suku Eh teh. tapi beda suku eta. Akhirnya dina bidinan beda cerita di mana tentang identitas eta suku. Mungkin baheula ge kata suku teh tina eta. Tina suku. Tina suku Identitasnya. Oh orang Sunda mah karena kalem, karena ieu teu jebrag nutup gitu. Suku Sunda teh mun bahasa Sunda suku Sunda. Asli. Amun orang Indonesia berarti naon? Banyak kaki Betawi. Suku Sunda. Kaki Sunda. Berarti lain. Di blok Tapi nah berarti. disebut sukunya. Sok naha. Eta pasti aya kaitanna jeung ieu. Jeung suku. Oh, henteu Indonesia baheula mah eueuh Sundalen. Tah, naik ka dinya ti awal. Callback bener teh eueuh. Tah, bener eueuh. Skop bener teh. Callback ieu anjing tah ieu bener nawo ka Indonesia kan eueuh balam Indonesia eueuh ngan Indonesia. Sundalen. Sunda teh suku ta eta. Geus bener pik identitas. Ieu anjing aing. Suku bisa. adalah identitas. Suku adalah identitas ieu. Ditinggali. Aing bisa nerpana ieu Sundalen geus selesai. Oh kaki. Eta mah bahasa Indonesia. Suku mah bener Sundanya. Ayeuna aturan naon menurut maneh kuduna eueuh soal sepatu. Anu berhubungan jeung sepatu. Nya Kuduna eueuh. nya open mic. Naon goblok Paling deket. naon open mic. Nya nu teu kudu di maksudna nah bet kudu di sepatu. Oh eta. Mun maneh? Mempertanyakan keneh urang. Anu Maksudna ke berkeseniannya. Heeh. Kan kesenian mah kan eta pembenaran urang mah. Naon urang kan stand up teh kesenian. Teu lamun suku wae dibatasi kumaha. kumaha kaya. Anjing. Anjing. Pembenaran aing eta.
Tapi sia keur sia make sepatu goblok. Tapi kerek nyeker aing. Kayak dia kata teh. Oke, Mal, ya udah lu pakai aja bebas dah nih. Nya ente karena kan yang nama orang nyadaek teh kudu nuturkeun. Mengikuti mana naon nyun? Naon? Sepatu aturan soal sepatu anu kudu mah kudu aya. Anu sepatu. Sekolah oge. Aing meta sakola. Sakola sepatu teh geus we samampuna. Jeung naon sing eta teh bisa dikaboyangan aing ka sabaraha kali kejadian. Nah, Tah, iya. Tali sepatu lila aing dicaekan wae inget akan aing teu bisa nali. Dibelikeun anu bawa sanggeus teh teh kasih teh dibelikeun anu Parepet. lain nu NB nu tali. oh heeh. Kan disampe aing kan ngait-ngait deui wae. Jadi ngadogan indung urang pantalikeun untuk ku babatuan urang lambat eta teh sok kaboyangan wae. Karena mana tuh bisa Teu menentukan bisa sepatu. urang nali sepatu kan. Pakojot wae salah asup salah ieu salah wae. Jadi nyeun kaboyangan sepatu. Sekolah kan sekolah tah sepatu di non sepatu di sekolah cek urang teu penting. Kenapa? Aya kaluhur diseragamkeun kabeh. Aya sepatu. Supaya naon seragam teh? Supaya tidak ada kelas sosial. Bener, Beli eta seragam. mah halus. Tapi sepatuna beda-beda. Nu hiji Ya, butuh teu kaciri. Bener, nu penting hideung kabeh. Tapi baheula mah Tapi eta kan nu kaciri. sepatu NB teh anu wajib kabeh Mana nu eta. kasogi? Heeh. Bener. Mana nu Adidas Samba? Bener. Mana nu Converse, mana nu Kompas. Heeh. Kaciri. Ya wajib sepatu sekolah bener heeh. Mana nu kasogi? Tah lagi eta heeh. Anjing. Boga duit Converse Ya, Mana mah boga duit Adidas Samba Converse. jelema beungar kaciri mah. Sementara luhurna disaragam. Anu lieur mah pernah aya hiji sakola jadi naon ngarana teh sapatuna kudu sarua kabeh. Heeh. Hideung. Eta produkna kudu sarua kabeh eta di support Ya, ku sakola. Tapi pas begitu asup ke sakola dilepas sapatuna diasupkeun kana loker. Geus we anjing teh kudu maleui sepatu cek aing mah. Sekolah urang man. Aing Aneh, kesal Medikako badi Medikako sekolah nanti. Kade ye. Tapi bae we baheula sekolah urang diwajibkeun make peng topel kabeh sekolah teh. Kan peng topel maksudna teh nya emang halus tapi sanggeus bae sekolah kan sok bingung mun hayang ulin make peng topelnya. Akhirnya alwe mawa dua sepatu. Jadi tah aing pernah tinggalin sepatu peng topel disimpen di bus aing jadi aman mun naik bus eta di kolong make peng topel simpen di bus eta. Nya bus teh balik deui aing lagi peng topel di bus. Aya soalnya sekolah nu wajib make peng topel mah eta mah. Tapi ka urang zaman Sekolah urang urang ge mah make peng topel. urang mah zaman SMA kan kudu sepatu hideung. Sementara urang teu boga sepatu. Urang make sepatu nu lanceuk urang, turunan teu lanceuk urang, warnana ungu. Heeh. Jadi ungap we dirajia. Akhirnya mah disimpen we ku aing di sekolah. Bulak-balik make sendal we aing sekolah make sendal. Jadi mun ditanya mana sepatu dirajia. Da aing leuwih nyaman make sendal. Sampai akhirnya sakelas rek hampir sakelas nuturkeun make sendal. Berarti nu bener mah sakola alam bener. Tah, Heeh, teu kudu make sepatu ieu. Anjing nu make Converse meureun. Dan make ieu naon ngaran teh sendal Brahma Kumbara nya. anu di Italia. Alam. Sageuleuh nalina. Wah, komo nepi ka dieu. Wah, eta mungkin jauh lubangna anjing aing nu sakieu pakojot. Wah, beuki kaboyangan aing eta mah. Lieur anjing Ieu nalikeun. nalina eta mah pakojot. Tapi sepatu nu paling nyaman nu mana pernah pake naon? Urang naon nya? Eta naikin nu eta nu lainna dipake. Eta nyaman pisan urang. Urang ieu sih pernah nyobaan tes Skechers. Skechers Tapi urang teu boga. Oh, cenah mah eta paling nyaman Skechers teh kan aing can pernah nyobaan make sepatu. Tapi urang mah hayang Red Wing mah. Karena awet. Red Wing teh naon sih? Sepatu Boot. boot. Oh, Eta boot. kasutna dipake formal asup, dipake Pake ulin ge asupnya. asup. Pokoknya dipake naon asup cenah. Pakai mengbal. Pake mengbal bisa, pake ngojay oke. Ade we geus. Sana kuat. Aing sih mending aya jalaman di kolam renang make Pake Red Wing. Red Wing katinggalina jiga nu teuleum anjing. Anjing eta tulungan. Udah katingali gaya. Nyata maksudna dipake ondangan oke. Pake ulin kasualan. Jeung setelan kuku mah ge asup. Oh. Maneh Red rek Wings, maneh rek setelan non hip hop bisa. Sana pondok asup. Salam pondok asup. Red Wings teh. Make lepis sungkul asup, make formal, make sepatu non calana bahan asup. Tapi hargana teh asup. Tah. Harganya berapa? Saya kena wae 5 juta, 6 juta. Saya kena wae gitu. Saya kena. Mana naon Jun? Sepatu nu naon nyaman?
Urang mah satong tali we. Anu slup eta kaepet mata kain beuki mah sepatu teh jeung slip on. Satong tali we. Eta aja nu meuli mahal kan make eta. Kan geus ana mah di tali paeh teh ya, jadi orang tinggal ngabus jadi di logoan. Mana masih ya nepi ayeuna teu bisa nali. Masih ayeuna, kadang tali paeh, kadang ieu teh. Tali paeh. Teu bisa we. Geus hese. Aing geus anu abus-abus we. Matak urang teu bisa anu, matak urang dogma tah make. Ya, matak mah memang cocokna ke sepatu kelenci. Slip on. Kadang itu pants urang lobana slip on. Makanya nu bus. Eta geunah eta sepatu kitu teh. Yang pepet, aing di bawah sekolah sepatu pepet. Jadi inget kakak Iwing gini, narolo sepatu kelenci.